Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana, kumaha kabarna dinten ieu pamugi aya dina kawilujengan. Anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran bahasa Sunda hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, mari kita mulai pembelajaran bahasa Sunda hari ini dengan materi kalimah sifat atau kalimah keayaan. Anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah tujuan pengajaran bahasa Sunda hari ini adalah ngawangun kecap jeung kalimah keayaan. Naon ari kecap keayaan teh? Pasep akan ulang. Naon ari kecap keayaan teh? Kecap keayaan disebut oge kecap sifat. Kalimah keayaan nyaeta kalimah anu caritaan anak mangrupa kecap keayaan atawa kecap sifat. Ini yang disebut kecap keayaan. Kita akan coba lihat contohnya. Kesehatan masyarakat teh pohara pentingna. Kalimah di luhur diwangun ku jejer jeung caritaan jejerna sama dengan kesehatan. Ari masyarakat caritaanana nyaeta pohara pentingna. Eta kalimah di luhur disebutna kalimah keayaan. Lantaran caritaan eta kalimah mangrupa gundukan kecap keayaan. Nyaeta kecap pohara pentingna anu asalna tina kecap keayaan penting. Contoh kalimah keayaan. A. Imas teh pinter. Imas itu pinter. B. Warna bajuna bodas. Warna bajunya putih. C. Peuteun rapotna alus. Nilai rapotnya bagus. D. Wati mah eraan. Wati itu pemalu. Yang E. Cai solokan teh mani kotor. Air selokan itu kotor sekali. Jadi intina kalimah keayaan teh ayana kecap keayaan. Ari kecap keayaan nyaeta kecap anu nerangkeun keayaan atawa sifat hiji barang. Rupa-rupa kecap keayaan. Yang pertama, kecap keayaan nuduhkeun warna hideung, hejo, koneng, kayas, bungur. Ada hitam, ada hijau, ada kuning, ada abu-abu, ada ungu. Yang kedua, kecap sifat nuduhkeun rasa, aya amis, pahit, asin, tiis, panas. Kemudian ada kecap nuduhkeun ukuran, gede, leutik, panjang, pondok, lega, sempit. Itu yang menuduhkan ukuran. Jadi ada besar, kecil, panjang, pendek, luas, dan sempit. Yang keempat ada kecap keayaan sifat. Kecap keayaan sifat sok dituturkeun ku kecap keterangan sifat anu hartina pohara atawa pisan. Contoh, hideung cangkutrek, lestreng. B. Hejo ngegedod. C. Koneng koneas. D. Beureum eunceuy. E. Pait molelel. F. Tiis camewek. G. Herang ngagenclang. H. Leutik ngagalitik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, pembelajaran bahasa Sunda
hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.